gunta-gantina berangjang peting jeung hewan-hewan dan melku Gusti Allah di langit bentukna malaikat yang berbagai planet jeung Allah ngadamel penduduk bumi jeung nu aya di bumi ti mimiti hewan-hewan berbagai hewan nu ngaran hewan-hewan leuweung ti mimiti nu ngarayap datang tu ngaluncat datang ku nyongkrem termasuk manusia oge gunung-gunung laut-laut bergawe bagawan-bagawan bubuahan wageria jeung lian eta pokona mah sakabehna langit jeung eusina bumi jeung eusina la ayatil liqaumi yattaqun eta teh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bagi kaum manusarieun ka Allah jelema lamun sieun ka Allah pasti merengket lantaran mikir kunaon sia cicing we sieun jelema lamun teu sieun mah pasti moal cicing di imah jelema nu sieun pasti lumpat sieun ka maung lumpat menghindar tina maung jelema sieun ka gajah lumpat menghindar tina gajah jelema sieun tina pocong pasti cicing we di imah lumpat menyelamatkan diri cicing di imah sia itu henteu ka mamana lockdown sieun aing besi aya corona cicing we di imah we lockdown sorangan instalasi mah listrik tah mah aduh masyaallah nah iya supaya orang terisolir tinu sejen jadi berarti orang teh kudu mawas diri tuh kan nah cicing sieun ngaranna sieun ngejelema teh kudu make masker lantaran sieun make masker sieun besi corona lain kudu besi polisi oh sieun ka polisi lain sieun ka corona siapa sieun ka polisi bener lantaran cenah bejana kudu mere duit 250 boro-boro jangnyan anak aing teh dahar oh jadi macam-macam kuari make masker teh aya nu sieun ka corona beneran aya nu sieun ka polisi aya nu sieun beusi henteu meunang nilai di negara itu macam-macam teh bagus kitu mah nah geus sabodo teh mah nah nu jelas sieun menghindar urang sieun menghindar sieun ka neraka sieun ngeridit terus teu kaharti kan jelema nu sieun ka neraka tapi masih ngeridit keneh teu kaharti berarti ngana teh ngangsongkeun diri sarua jeung kieu Gusti abdi teh ngeridit abdi teh apal cak kiai teh ieu teh ngeridit modal kieu teh dua harga ieu teh haram hukumna sebab riba tapi abdi dek ngalawan bae ka Gusti mangga besi ku abdi dek dikejeburkeun ka neraka mah ieu mangga sarua jeung kitu jelema nu ngeridit sarua jeung mangga-manggakeun dirina asup ka neraka teu kumaha coba ayo kumaha ieu kan kabeh majority ngeridit kabeh sia ayo da kumaha ngangsongkeun diri ka Gusti Allah jelema nu sieun kana makan menghindar tina neraka makelah aturan-aturan syariat ieu bagi jelema anu sieun ka Gusti Allah pasti berpikir itu langit saha nu nyiptakeun lumpat ka mana bae pasti Allah itu panon poe saha nu nyiptakeun pasti Allah itu bulan saha nu nyiptakeun pasti Allah dongeng-dongeng nata di ditu teh kapan loba aya makhluk aku malaikat saha Allah masyaallah kali kuari mah di bumi ayeuna nu ku urang katingali ngamparna bumi ya Allah nang nyiptakeun sa Allah berpikir ngaranna yattaqun la ayatil liqaumi yattaqun bagi kaum anu takwa sieun ka Allah pasti berpikir itu gunung-gunung masyaallah satu ketika mah eta gunung teh bitu geuninganna urang nyaho gunung bitu waktu kula di Garut gunung Galunggung gitu kabelah dia nama loba gunung nu cek kenean aya anu oyag-oyagan taneuh teh pindah datang ka 1 kilometer
maha kawasa Allah dalil tuh urang teh Lapindo bari ieu ban murang teh ke tahun mana teh Jawa Timur lewat ka Lapindo tuh kos kitu horeng Lapindo teh ieu ciptaan Allah maafil geus pugu guari Lampung loba palawijo termasuk di Banten di zaman Belanda teh aya lawang-lawang anu siluman lawang teh sebab naon eta lawang teh ditutup di jerotan teh aya lawang korenganan di zaman Belanda geus ditelusuri di Banten teh ieu teh aya bibit-bibit anu istimewa mas urang ningali di Rangkas Bitung urang ningali di dieu di Baya urang ningali di kebelah ditu terus eta teh kan aya pintu-pintu kecil lamun ku urang ditingali nu nyahun kan ditutupan ku Belanda nu mantap ketika jalan Serang Banten digali teh kok ieu teh aya sesuatu anu henteu bisa diderot begitu ditelusuri digali ieu teh aya besi di handap besi kana teh horenganan aya guha sieun urang Indonesia punya teliti di jero teh aya guha buatan Belanda baheula Belanda 300 tahun di urang 3 abad eta teh geus diteliti sekian puluh tahun ke depan ieu bakal jadi wari kan geus make satelit langsung ke Banten sekian ribu hektar di jerona emas Masya Allah ini terjadi kuari teh geus jaradi emas ya Allah ya Rabbi begitu urang ditelusuri di Jawa mah ya jelema jadi emas Mas Tono Mas Kodir Banten lumayan kuari teh ieu teh keur masa-masa transisi kajian teuing masyarakat pada ngomong naon bae ge nu penting mah ieu teh aya transaksi anu ulahnya hosa kabeh lagi wallahu alam seperti eta teu kudu dicarioskeun sebab naon aya potensi-potensi anu luar biasa ya gali tek cokot batuna terus hancurkan dengan cara-cara tertentu dan tersendiri bakal keluar rembes emas di kulon malin lalagaan saban teh makanya saban termasuk Jakarta metek aya pemindahan ibu kota Jakarta ka ditu teh urang teh nyaho urang mah nyaritakeun teh hanya sekedar birokrasi bae jauh amat ngengkang amat aya naon sih di Jakarta Belanda geus ngajelaskeun paling potensi tanah Jakarta di hadapna aya emas wallahu a'lam urang lain suuzon seperti eta ieu mah geus nyaritakeun kitu baheulana nek nyaritakeun teh sabor taman nagara mah urang mah nek nyaritakeun teh paingan cek Kangjeng Nabi engke mah masyarakat di Pelampung teh asal macul emas bari mah karek jelema doang nu macul si emas ya Kangjeng Nabi dina hadis ge caritakeun dina Qurtubi di akhir zaman sekali engke bakal macul teu kaget puteus berenjele emas geus teu kudu dikelola deui langsung jadi emas babunga petani teh dijual jadi sekali mah dibelikan gitu 2 kali loba petani ngajualan emas bae ujung-ujungna emas teu laku emas teh teu laku engke mah lantaran macul di dieu emas macul di dieu emas macul di dieu emas emas teh hasilna sih mah lain emas-emas maculna hasil-hasilna emas teu laku sakumaha teu lakuna baheula di zaman kerajaan di zaman kerajaan lamun urang maca sejarah-sejarah kerajaan opak jilid gede mal kaburu sia macana wah aju macana ge kos aju pendi mah lambat atuh maca kos kitu batawa deuk kira tamatna urang lamun nyaritakeun kerajaan nah di Banten aya sabaraha kerajaan di Indonesia aya sabaraha ratus kerajaan kunaon sih make mahkotana kabeh ge termasuk Gajah Mada emas kabeh termasuk Siliwangi emas kabeh kunaon eta make di saat-saat di Batur encan hebat encan loba emas tapi di Indonesia
gelangna emas, di dieuna emas, cincin emas, giwang emas, segala rantena ge emas. Ieu mahkotana ge emas, taretes ku emas-emas jeung brilian berlian eta teh di Indonesia di zaman kerajaan baheula. Zaman hese tapi emas sakitu lobana. Geus potensi di Indonesia emas ditinggali tina giwang kerajaanana, anting kerajaanana, rantai kerajaanana. Termasuk mahkota kerajaan anu pinuh ku emas jeung ditaretes ku berlian di zaman eta geus sakitu poharana. Tila asupeun ku ari kana kas geuli nu di Gunung Papandayan Garut, nu di Gunung Karang, anu di Lampung, di Galit aya titik-titik da urang lamun ningali ku ari ka titik-titik penggalian penguburan eta aya kabeh teh. Eta teh geus aya tah lamun di Garut didinya cenah di mana kiai di ngagali beak kujin sia modar teh heula. Di Banten mah komo di Banten loba aya titik-titik sejarah da teh buka oh iya dia anu asli kieu eta mah. Aya emas sok gede kieu. Nyisingna maksudna. Sia masuk ka mana mah heran. Asli pas balokan para. Ya Allah ya Rabb. Indonesia pohara. Di samping anu dititipkan di Swiss Bank Dunia eta makan dokumen lain emas anu dititipkan di dituna baca ke orang sejarah. Masya Allah kari pohara. Nah engke bakal aya huru-hara bakal aya huru-hara di saat mana malih bejakeun saat aya perubahan di negara demi dan demi kaditu ada demit seperti itu. Masya Allah kari. Ya Indonesia diperebutan teh lain sakadar ku Amerika, lain sakadar ku Inggris, lain sakadar ku Prancis jeung ku Belanda, tapi Jepang ge hayang ka Indonesia, Cina hayang ka Indonesia, berbagai negara sadunia kabeh neuleuh ka Indonesia sebab di Indonesia naon eueuh. Gaya peting gaya berang gaya peting gaya berang nyaho-nyaho urang umur teh geus 62 tahun 11 bulan 28 poe. Jadi lamun urutkeun ka umur galib Kangjeng Nabi 63 2 poe deui. Kita ganti berang yang peting. Insyaallah karim. Warigana meta teh nu kamar li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Maksud lagun taganti berang yang penting teh bizihabi wal maji. Ke berang ke penting ke berang ke penting ke berang ke penting. Oke wasiadati manungson tambah jeung kurang na aya panjangan peting berang kurang cara di Eropa kurang keur waktu ka Iran bae ge eta teh ti petingna panjang harita keur ka Iran mah berang panjang berang jadi lain 12 jam 16 jam dinas etik. Jadi lamun puasa teh mah urang biasana mah kan 12 jam, 3 jam subuh datang ka magrib, ieu mah 16 jam. Oh, lamun ke Amerika deui ka belah dituna eta teh bisa 18 jam. Birang. Tuh, aya nu panjangan peuting tergantung kumaha urang nagarana jeung kumaha kabeneran kerja nu jeung simalna. Ayeuna bulan naon? Ayeuna bulan naon? Oktober. Bener teh aing teu percaya ye. Ya ulah timbul tinyana lah di dieu bae. Bener teh. Jadi berarti ku hari teh mizun Oktober mizan zai 7. Nah, aphamtun mezalul junjahun yuzahun agasun sepsun jun burujun simaliun. Berarti ku hari Janubi. Nah, lamun Janubi berarti ieu teh bagian kiduleun garis khotul istiwa. Ieu teh panjangan
peting panjang entek zuhur nage kurang di jam 12 tek atau jam 12 asar nage jam 3 keneh geus asar maghrib nage nah ner kurang di jam 6 leuwih saeutik beurang janubi ka ditu okmizun nopakzun deskozun sepsunjun taburujun janubiun engke ka di April Mei Juni Juli Agustus September Juli nah eta simali kaler tiga tulistiwa tah kalereun genep buruj kalereun garis tulistiwa genep buruj kiduleun garis khatulistiwa jadi buruj teh ngan 12 namun tadi 28 bagi 12 terus kawanyahoan ku urang bakalna dina manzilah nu manana nah ieu bakal kanyahoan ge berang jeung peutingna engke kanyahoan jam-jamna ge dihitung ku urang teh sebab eta teh moal kaluar tina 28 manzilah dibagi 12 burud tinggal bulan-bulanna bae meneran di bulan mana ieu teh keur carita biziyadati wal nuqsan nya nah itu sekarang itu kalau ke belakang Eropa keluar itu panjang gitu berang tapi engke sakalina waktu penting bae di kabelah ditu sakali mah berangan sebab panon poena iya katutupan terus dikutub bah aya berang bae aya penting bae di urang makan ieu ngeunah berang aya penting berang aya penting di negara batur mah aya penting detengan 4 jam 5 jam burong panjang engke berang-berang penting bae mentek dipertanyakeun ka ahli palak ketika ieu negara teh berang bae ngaturna kumaha ngatur salat ketika penting bae dan sakadar 4 jam berangna teh penting bae teh salatna kumaha zuhurna asarna maghribna isya keur ceramah masa jadi kiai barang manggi masalah kos gitu ka kiai anu bae lah cak kiai anu teh mah masalahna asing ka kiai anu bae lah teh urang teh jadi kiai teh lamun can manggi masalah ngejere bebeng barang manggi masalah cabutan bulu aing budak ulah dikiaikeun ku sia giliran bae aya nu datang deui ngejere bebeng deui iya orang itu loba teu ngajare bebeng jadi bekos kieu masya Allah kan nu mantak Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja tur jadi wali eta teh bener-bener nya nama urusanana sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim Syekh Maulana Hasanuddin kitu keneh jadi walinya jadi raja iya itu teu masalah urang jadi raja jadi wali masalah bating presiden orang wali si seurih emang sok seurih sia jangan geus nikahkeun sabaraha kalinya mah eta wali ngaranna sarua jeung si eta wali ge wali eta nya mah Sayana gunta gantina peting jeung berang ke peting ke berang bakan tambah panjang peting tambah panjang berang kurang peting kurang berang nah inu kajadian dina planet-planet wa khalaqallahu fis samawati wal ardi berbagai hewan-hewan makhluk-makhluk Allah nuku Allah didamel di langit jeung nuku Allah didamel di bumi Masya Allah makhluk-makhluk nu didamel di langit ku Gusti Allah para malaikat di samping planet-planet anu sejen ya matahari ya bulan ya berbagai bintang anu ngeusian di alam malakut teh eta adalah malaikat wajib urang percaya bahwa Allah ngadamel malaikat teu kahitung jumlahna sakumaha teu kahitungna nikmat wa in ta'udun nikmatallahi la tuhsuha
malaikat itu malaikat kurang maca subhanallah jadi malaikat sungutna aya 10 dina hijina sungut nu 10 cal deui engke jadi malaikat ieu sungutna 10 deui urang sakali maca subhanallah bae ge geus diciptakeun malaikat sabaraha mantap ulah loba-loba maca subhanallah loba-loba urang maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jadilah malaikat lumpat malaikat teh hiber ka Madinah lapor ka Kangjeng Nabi atuh lamun urang henteu boga kayakinan kos kitu atuh moal maca-maca shalawat moal maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jadi malaikat lumpat ka Madinah lapor ieu saha abdi shalawat saha shalawat Haji Pendi dideuleu kok jore wallah alam geus kos kitu we cegeuna teh pasti teh husu kan aya deui wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad cek jadi malaikat lapor ieu saha abdi shalawat saha Kifudoli kok kasep siapa we aya jangan betul menang batur kasep heran kudu akur jeung nyana batu boal bisa atuh batur maca shalawat make ilmu ikhlas walah deui bae ya Allah ya Rabbi komo lamun urang maca dalail mah Jumat ti dieu ka dieu Sabtu ti dieu ka dieu kan kudu ijazah eta mah geus malaikatna jutaan lapor ka ditu kanu nyiptakeunana ka Imam Jazuli di Maroko jadinya terus ka Kangjeng ya Allah ya beda sosok malaikat lu tadi mah kos kitu pantah malaikat teu pikar sepeut malaikat cek gara ieu mal maca shalawat leuh parah atuh parah teh baca shalawat teu shalawat urang ieu mah keur carita malaikat itu urang lamun sasonoan jeung pamajikan kemudian mandi likuliqatin malaikatun urang mandi junub nawaitu rafal hadatsil akbar tiap tetes jadi malaikat lapor ka Gusti Allah ye eta lamun sapeting sakali mandina mun 2 kali ribuan jutaan malaikat nu madak urang mandi jima deui mandi pamajikan kok sering amat lain hayang-hayang teuing neng nyiptakeun malaikat Masya Allah likuliqatin malaikatun tiap tetes dari malaikat ku baca bayu malaikat itu malaikat Allah karim nah ieu lagu si Allah nyiptakeun langit jeung anu nyicingan di langit penduduk langit teh malaikat Kangjeng Nabi mah geus pernah nyaba ka langit langit ka hiji langit ka dua langit ka tilu langit ka opat langit ka lima langit ka genep langit ka tujuh papandiga papanggihan Kangjeng di langit ka hiji ka dua ka tujuh sampai langit ka tujuh sampaikeun ka Kangjeng Nabi teh ka Sidratil Muntaha terus lalakon tidinya teh ka surga Masya Allah karim tuh Kangjeng bahkan Kangjeng keur babarengan jeung para sahabat Kangjeng senyum seri Kangjeng senyum seri cek sahabat teh Kangjeng seserian sorangan kumaha tapi ka Kangjeng mah kan keke aya naon lamun si eta seserian sorangan ye budak aing lupat ka mana ya dari sebentar mau golok, mau golok. Kangjeng masih setel orang tungguan naon. Kaju Kangjeng Nabi kitu taleungeun eta. Kita truk. Beres Kangjeng Nabi biasa ditaruh usah mah. Tuhan, Tuhan tadi seserian kunaon? Cak Kangjeng kula tadi teh diangsongkeun neuli sorga. Kaju kikituan eta teh keur ngala buah sorga. Aju kunaon teu di ala. Inget lamun di ala, aju kan beureun maraneh hayang, aju kan di dahar. Mun geus ngadahar eta engkena moal hayang dahar sepanjang hirup. Sebab ngarasakeun kanikmatanana.
aja cekulat teh mal wakah di alas sebab aya maneh. Wah, tuan mah kitu amat cenah teh. Kula ge lamun didelegeun sorga haji pendek nanti dulu. Aing teu rido nya ngadahar buah sorga. Ya Allah ya Rabbi. Eta Kangjeng Nabi inget. Aya sahabat moal jadi cek Kangjeng Nabi. Masyaallah. Maksudna geus aya surga karaga pokoknya jadi dipoteskeun hampir beunang jatuh di hareupeun Kangjeng ngan inget encan wayah di dunia kudu ngadahar buah surga eta mah jangan yakinkeun bae surga geus aya berarti ieu teh geus aya tulisan-tulisanna nu aya di majelis ini teh bakal surga Firdaus, surga Aden, surga macam-macam geus aya ieu teh asal tahajudna mah nu bener. Jelas begitu beres Kangjeng Nabi merengut luar biasa pikasieun wajah Kangjeng ngabiri gidi gaji naon ieu geus beres Kangjeng Nabi biasa dikesang Tuhan geus musieun ditinggalikeun neraka insyaallah kalabangna tina seuneu orai tina seuneu kalajengking tina seuneu Kangjeng makan ningali ya bahkan penghuni narakana ditinggalikeun cari cing sahabat kabeh kudu ngajawab anna aktsaru ahliha an-nisa panglolobana penghuni neraka awewe ya Allah ya Rabb cek Kangjeng Nabi masyaallah deuk kumaha teu lobana tuh awewe mangagoda jasa ka urang dan tegang orang kuba ya make baju dadana muka ini kumaha teu ngagodana tuh mantap kaji pendi ngacai ge ngacai sakuana leubuh ngora aya ditutupan dadana make rok ka dieu di dieuna dibelah kadeuleu keneh bae aya nu rapih jasa masyaallah ngan ketat apemna kadeuleu ini kumaha coba yuk eta segi pakaian doang encan lain-lain aing mah kabar ti sia teh ya Allah Masya Allah Kangjeng ditinggalikeun surga Kangjeng ditinggalikeun neraka ya Allah ya Rabb geus Kangjeng ka langit ka hiji ka dua ka tilu tujuh ka Sidratil Muntaha ka aras lengkap Kangjeng deuk dakwah kumaha Kangjeng geus pernah nyaritakeun sorga geus pernah ka ditu Kangjeng bahkan dihandap ge ditembongkeun sorga neraka carita neraka geus ditinggalikeun Kangjeng Masya Allah Kangjeng merangkat carita langit ka hiji ka dua ka tilu geus Kangjeng ka ditu Sidratil Muntaha geus aras geus Masya Allah kan kalau hilmah pun teretepna ditingali ku Kangjeng Nabi kolak deuk ka mana deuk kumaha penghuni surga penghuni neraka ditembongkeun lengkap Kangjeng ya Allah nah ieu guntaga dina peuting jeung berang panjang jeung pendekna peuting jeung berang berikut penghuni langit para malaikat wa ma khalaqallahu bis samawati wal ard jeung pangjeng bumi ku Gusti Allah diciptakeun bumi teh ya Allah ya Rabb urang lamun ningali di timur tengah mah beuh nagara teh pinuh ku gunung jeung batu urang ningali deui maka dia ke Eropah mah ya Allah ya Rabbi loba tatangkalan di Iran geus sakitu suburna beda setik Iran jeung Baghdad nya duh kabelah itu ke Uzbekistan Masya Allah di samping cuacana ngeunaheun wow tatangkalan pohara Turki sarua batis sebab saeutik deui ka Swiss urang nae di Turki mah aya kereta nu langsung ka Swiss ka ditu sakedeung cuma 2 jam kereta api deket
urang negara ningali negara-negara ningali urang di Yordan Masya Allah eta mah tangkal tin jeung zaitun ambalaya nu dina Al-Qur'an jelaskeun watini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin disabak urang ka ditu demi tin demi zaitun wa turi sin gunung Tursina sepanjang di Mesir terus datang ka ditu turun terus ka naon kitu garana ka Yerusalem eta gunung Tursina wa turi sinin wa hadzal baladil amin maka katingali kan kurang subur amat eta Yordan ya Allah ya Rabb terus berangkat ka ditu ka Yordan katungtung ka makom Abu Ubaidah paingan Kangjeng Nabi Khidir teh waktu dipanggihan ku salah sahiji wali di mana di Yordan di ditu di deket makom Abu Ubaidah ucai tatangkalan kucai loba pisan tatangkalan eta teh naon gitu ngaranna dan sok di sayur teh bayem ambalaya wah begitu ningali di Yordan luar biasa loba tanah-tanah nu teu kagarap Kanjeng Nabi hadir kan singgah di gunung di tatangkalan ngadahar tatangkalan nu mantag disebut Qadir teh hejo nu mantag hejo teh eta teh lantaran barang daharna jajadian jadi pokoknya hejo bagus genclang teu pernah ngadahar sugan ngadahar nasgor gitu teh ente Kanjeng Nabi Khidir dongengna Kanjeng Nabi Khidir nana ngadahar dasgor atawa bala-bala ente bangsa cilok cireng cilung daraya aduh ya cireng nyaho urang ya cilok nyaho barang nyele cilung naon sih cilung orang ngeci digulung Masya Allah urang Garut tadi ngomong kita pagawean kos gitu mah nah iya Kanjeng Nabi Khidir apanggi di Yordan pan sering kapang Kanjeng Nabi Khidir di Yordan mentak di itu aya Masjid Qadir di beladena aya makam sahabat urangnya bakadinya ka masjid Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam eta teh singgahna sering pisan di masjid eta anu diajak batu jangan lalakon pan dia nyaho bari kalau ditanya di mana eta masjid nya na kieu we di mananya aya nuduhkeun di Labuan ya bangsa jalur teh jaman naon nya mah tah ieu urang nyere ieu keur carita wa ma khalaqallahu bis samawati wal ard hewan beda-beda di Asia Afrika Amerika Australia aya hewan-hewan anu teu betaheun di Indonesia onta aya anu teu betaheun di Mekah kebo betaheun kebo dibawa ke Mekah aduh jak jalan ujang gupak blon teu betah nya nama biasa gupak atuh teu betah kebo makan kudu gupak bae pannya nama tah onta kitu keneh datang ka dieu nyari tiriseun iris ajeuna yang ngaresep di nu panas bae onta manuk ge sarua bae maha kawasa Allah diciptakeun ku Gusti Allah wa ma fil ard hewan gunung nu aya di negara urang jeung gunung nu aya di timur tengah berbeda Allah karim bihar lautan aja beda urang kan kamari ieu teh ka laut anu marajal bahrain yaltaqiyan anu amprok antara ieu cai laut jeung cai darat didinya bagi dua anu baheula Kanjeng Nabi kitu Musa alaihi salam diudag-udag ku Firaun marajal bahrain yaltaqiyan kan itu ningali ya Allah laut merah jeung laut hijau eta bisa teu ngahiji laut teh ieu beureum ieu Kanjeng Nabi Musa diudagkeun ti dinya ngabuktikeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kan sieun urang ya Allah ya Rabbi ieu horeng lautna teh sepanjang laut urang teh terus malipit eta maha kawasa Allah teu ngahiji laut cai nu ieu jeung cai nu ieu maha kawasa Allah pohara ieu teh jibal bihar anhar
jeung kali-kali anu geus jelas lah Bengawan Furat Bengawan Dajlah eta mah kan di ditu di Baghdad. Nah nu urang we sadane elek urang ku sadane mah sahebat-hebatna Bengawan di Baghdad moal aya getek ya di urang mah getek walulu di Bogor ka dieu nek getek teu jauh urang Baghdad. Apa itu getek? Getek itu adalah awi ditumpuk-tumpuk, itu getek namanya. Ternyata oreganan orang Bogor teh dek jualan awi teu hararese di urang mah geus dijeun getek kabeh. Eueuh di negara mana mah getek di urang dong khususon teh ye Bengawan wa asmar jeung bubuahan ya Allah ya Rabb. Dek hayang buah naon di Indonesia aya kabeh. Waluh ti mimiti waluh nu leutik datang ka waluh nu gede, terong ti mimiti terong leutik datang ka terong nu gede, nu beuleud nu lonjong nu panjang terong di urang aya. Hayu naon deui? Itu tanu paria teh anu putih nu hejo anu hideung paria di urang aya. Anu cara rendil aya paria teh nu panjang bae aya paria teh. Masyaallah. Pohara di Amerika mah paling ge paria nada di urang mah aya paria kos kitu. Tuh, di urang paria nada di Amerika mah aya. Di urang mah paria belut. Masyaallah. Eta mah kan kudu di batuan, sampai panjang gitu. Mantap kaji peniki bobogana pernah di batuan. Nurutan eta meureun sampai panjang. Teu beres sama budak hiji. Ya urang naon tuh oyong aya oyong. Di mana aya oyong? Di mana aya? Ieu oyong di urang. Ya Allah. Ti mimiti oyong nu leutik datang ka oyong nu segede gede oyong aya. Herbis. Ayo herbis di mana nu aya moal aya di negara batur herbis. Kuku geus boa macem-macem geus boa. Sagala naon kitu tan bodetan sok bode gentong. Waluh geus aya di Indonesia mah. Orang Amerika ge orang luar negeri bingungin terlalu banyak. Loh, cau. Ayo geura ge, urang hitungan ge caunya. Cau emas. Ayo geura. Cau Ambon, cau Kepok, cau Raja, cau Nangka. Yo coba tuh. Ayo coba. Kulutuk naon deui? Eta sapecari sih. Emang orang lembur atuh nyawan cenah. Kami mah orang kota teh nyaho. Cau ya Allah ya Rabb. Datang ke santri di bere mun ngariung di bere cauna cau apu geus di dahar sama paranti manuk itu ku cangkurileung. Mata kayaknya emang aing dianggap cangkurileung geus ya. Wah ini percauan bae ge ka Lampung mun hayang nyaho hayang cau ka Lampung. Di Lampung teh di pelakan deui jara di sorangan. Cak sombong. Jara di sorangan melak geus diantepkeun melak diantep. Wah sabaraha hektar cau. Dibawaan ka Jakarta sapoena sabaraha puluh truk. Hayu coba. Di Lampung sabaraha truk, 10 truk ke Lampung. Masyaallah karim. Hayu di Merak antri cau malulu. Hei. Datang kita nu ngadaharna bahkan urang Jakarta. Mantap anu bagian melakna doang, anu bagian ngadaharna doang. Oh, ya Allah. Raja beki cau atah. Masak atuh komo nu asak. Mantap eueuh jang rakyat, jang raja kabeh. Nu atah beki, nu asak komo. Sial ta raja goblok. Eta kolot baheula kulon mikot itu dah. Aya hiji raja begina cau atah. Cicing beta dongeng teh datang ka dieu doang tah. Ke balik deh nya aya hiji raja begina Jawa tah. Urang ngadengekeun kan kesel. Anu asak atuh komo. Eta dongeng kos kitu teh kolot baheula. Geus sakitu. Aju naon deui atuh geus sakitu sakitu. Maksudna naon urang ngadengekeun kolot dongeng. Jadi raja manu atah beuki nu asak beuki eueuh jang rakyat. Oh, kaharti ku urang. Eta mah raja baheula. Eta mah raja baheula eta mah. Raja kuali mah jeung tangkal-tangkalna beuki. Aduh, ya
dongeng kolot bisa dirasa Masya Allah baheula mah nganu ata jeung nu asak doang tangkal menteu aya nama jeung tangkal-tangkal dauna kabeh Masya Allah wah harta rajanya Karim Allah bisa ane kolot baheula bisa ane ya Allah ya Rabbi dongeng haju ka harti bae mentek Ki Hairun mah ceramah tilok loba gedang hepe manan hepe ku baturna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh woi ceramah ngada atuh Ki Pudoli mah ceramah 2 jam mentek Ki Hairun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam biasa gedang hepe manan hepe ku baturna wabillahi taufik wal hidayah tapi maknana pohara gedang nu mantak hepe eta teh korenganan kajepit ku baturna tilok aya gedang kajepit ku nangka tilok aya geus kahartikeun ka dieu ya Allah ya Rabbi ya Masya Allah gunta gantina berangjang peting jeung hewan-hewan dan melku Gusti Allah di langit bentukna malaikat yang berbagai planet jeung Allah ngadamel penduduk bumi jeung nu aya di bumi ti mimiti hewan-hewan berbagai hewan nu ngaran hewan-hewan leuweung ti mimiti nu ngarayap datang tu ngaluncat datang ku yang kerem termasuk manusia oge gunung-gunung laut-laut bergawe bagawan-bagawan bubuahan wage jeung lian eta pokona mah sakabehna langit jeung eusina bumi jeung eusina la ayatil liqaumi yattaqun eta teh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah tapi bagi kaum manusarieun ka Allah jelema lamun sieun ka Allah pasti merengket lantaran mikir kunaon sia cicing sieun jelema lamun teu sieun mah pasti moal cicing di imah jelema nu sieun pasti lumpat sieun ka maung lumpat menghindar tina maung jelema sieun ka gajah lumpat menghindar tina gajah jelema sieun tina pocong pasti cicing we di imah lumpat menyelamatkan diri cicing di imah sia itu henteu ka mamana lockdown sieun aing besi aya corona cicing we di imah we lockdown sorangan instalasi mah listrik tamah aduh Masya Allah ya nah iya supaya orang terisolir tinu sejen jadi berarti orang teh kudu mawas diri tuh kan nah cicing sieun ngaranna sieun ngejelema teh kudu make masker lantaran sieun sieun make masker sieun besi corona lain kudu besi polisi oh sieun ka polisi lain sieun ka corona siapa sieun ka polisi bener lantaran cenah bejana kudu mere duit 250 boro-boro jangnyana anak aing teh dahar oh jadi macam-macam kuari make masker teh aya nu sieun ka corona beneran aya nu sieun ka polisi aya nu sieun beusi henteu meunang nilai di negara itu macam-macam teh bagus gitu mah nah geus sabodo teh mah nah nu jelas sieun menghindar urang sieun menghindar sieun ka neraka sieun ngeridit terus teu kaharti kan jelema nu sieun ka neraka tapi masih ngeridit keneh teu kaharti berarti ngana teh ngangsongkeun diri sarua jeung kieu Gusti abdi teh ngeridit abdi teh apal cak kiai teh ieu teh ngeridit modal kieu teh 2 harga ieu teh haram hukumna sebab riba tapi abdi dek ngalawan bae ka Gusti mangga besi ku abdi dek dikejeburkeun ka neraka mah ieu mangga sarua jeung kitu jelema nu ngeridit sarua jeung mangga-manggakeun dirina asup ka neraka teu kumaha coba ayo kumaha ieu kan kabeh mayoriti ngeridit kabeh sia ayo udah kumaha
ngangsongkeun diri ka Gusti Allah jelema anu sieun kana makan menghindar tina neraka bakal aturan-aturan syariat ieu lah bagi jelema anu sieun ka Gusti Allah pasti berpikir itu langit saha nu nyiptakeun lumpat ke mana bae pasti Allah itu panon poe saha nu nyiptakeun pasti Allah itu bulan saha nu nyiptakeun pasti Allah dongeng-dongeng na tadi ditu teh kapan loba aya makhluk aku malaikat sadis Allah Masya Allah kali kuari mah di bumi ayeuna nu ku urang katingali ngamparna bumi ya Allah nangitakeun sa Allah berpikir ngaranna yattaqun la ayatil liqaum yattaqun bagi kaum anu takwa sieun ka Allah pasti berpikir itu gunung-gunung Masya Allah satu ketika mah eta gunung teh bitu geuninganna urang nyaho gunung bitu waktu kula di Garut gunung galunggung gitu kabelah dieu nama loba gunung nu cek kenean aya anu oyag-oyagan taneuh teh pindah datang ka 1 kilometer maha kawasa Allah dalil tuh urang teh Lapindo kabari ieu ban murang teh ke tahun mana pantau Jawa Timur lewat ka Lapindo kos kitu horeng Lapindo teh ciptaan Allah maafil geus pugu guari Lampung loba palawijo termasuk di Banten di zaman Belanda teh aya lawang-lawang anu siluman lawang teh sebab naon eta lawang teh ditutup di jero tandeuh aya lawang horenganan di zaman Belanda geus ditelusuri di Banten teh ieu teh aya bibit-bibit anu istimewa mas urang ningali di Rangkas Bitung urang ningali di dieu di Baya urang ningali di kabelah ditu terus eta teh kan aya pintu-pintu kecil lamun ku urang ditingali nu nyahun kan ditutupan ku Belanda nu mantep ketika jalan Serang Banten digali teh kok ieu sih aya sesuatu anu henteu bisa diderot begitu ditelusuri tigali ieu teh aya besi di handap besi ka teh horenganan aya guha sieun urang Indonesia punya teliti di jero teh aya guha buatan Belanda baheula Belanda 300 tahun di urang 3 abad eta teh geus diteliti sekian puluh tahun ke depan ieu bakal jadi wari kan geus pakai satelit langsung ke Banten sekian ribu hektar di jerona emas Masya Allah ini terjadi kuari teh geus jadi emas ya Allah ya Rabbi begitu urang ditelusuri di Jawa mah ya jelema jadi emas Mas Tono Mas Kodir Banten lu mantap kuari teh aya teh keur masa-masa transisi kajian teuing masyarakat badek ngomong naon bae ge nu penting mah ieu teh aya transaksi anu ulahnya hosa kabeh lagi wallahu alam seperti eta teu kudu diteruskeun sebab naon aya potensi anu luar biasa ya gali tek cokot batuna terus hancurkan dengan cara-cara tertentu dan tersendiri bakal keluar rembes emas di kulon malain lalagaan saban teh makanya saban termasuk Jakarta metek aya pemindahan ibu kota Jakarta ka ditu teh urang teh nyaho urang mah nyaritakeun teh hanya sekedar birokrasi bae jauh amat ngengkang amat aya naon sih di Jakarta Belanda geus kajelaskeun paling potensi tanah Jakarta di hadapna aya emas wallahu a'lam urang lain suudzon seperti eta ieu mah geus nyaritakeun kitu baheulana nek nyaritakeun teh sabaraha nagara mah urang mah nek nyaritakeun teh paingan cek Kangjeng Nabi engke mah masyarakat di Pelampung teh asal macul emas kuari mah karek jelemana doang nu macul si emas ya Kanjeng Nabi dina hadis sage caritakeun dina Qurtubi
di akhir zaman sekali engke bakal macul teu kaget puteus berenjele emas geus teu kudu dikelola deui langsung jadi emas babunga petani teh dijual jadi sekali mah dibelikan gitu 2 kali loba petani ngajualan emas bae ujung-ujungna emas teu laku emas teh laku engke mah lantaran macul di dieu emas macul di dieu emas macul di dieu emas emas hasilna sih mah lain emas maculna hasil-hasilna emas teu laku sakumaha teu lakuna baheula di zaman kerajaan lamun urang maca sejarah kerajaan opak jilid gede mal kaburu sia macana wah haju macana ge kos saja pengen di lambat atuh maca kos kitu bata mah kira tamatna urang lamun nyaritakeun kerajaan nah di Banten aya sabaraha kerajaan di Indonesia aya sabaraha ratus kerajaan kunaon sih make mahkotana kabeh ge termasuk Gajah Mada emas kabeh termasuk Siliwangi emas kabeh kunaon eta make di saat-saat di Batur encan hebat encan loba emas tapi di Indonesia gelangna emas di dieuna emas cincin emas giwang emas segala rantena ge emas ieu mahkotana ge emas taretes ku emas-emas jeung brilian berlian eta teh di Indonesia di zaman kerajaan baheula zaman hese tapi emas sakitu lobana geus potensi di Indonesia emas ditinggali tina giwang kerajaanana anting kerajaanana rantai kerajaanana termasuk mahkota kerajaan anu pinuh ku emas jeung ditaretes ku berlian di zaman eta geus sakitu poharana tila asupkeun ku ari kana kas gali nu di Gunung Papandayan Garut nu di Gunung Karang anu di Lampung di Galit aya titik-titik da urang lamun ningali ku ari ka titik-titik penggalian nguburan eta aya kabeh teh eta teh geus aya tah lamun di Garut dirinya cenah di mana kiai di ngagali beak kujin sia modar teh heula di Banten mah komo di Banten loba aya titik-titik sejarah da teh buka oh iya dia anu asli kieu eta mah aya emas sok gede kieu nyisingna maksudna sia masuk ka mana mah heran asli pas balokan para ya Allah ya Rabb Indonesia pohara di samping anu dititipkeun di Swiss Bank Dunia eta makan dokumen lain emas anu dititipkeun di dituna baca ke urang sejarah Masya Allah kari pohara nah engke bakal aya huru-hara bakal aya huru-hara di saat mana mali bejakeun saat aya perubahan di negara demi dan demi tadi itu ada demit seperti itu Masya Allah kari ya Indonesia diperebutan teh lain sakadar ku Amerika lain sakadar ku Inggris lain sakadar ku Prancis jeung ku Belanda tapi Jepang ge hayang ka Indonesia Cina hayang ka Indonesia berbagai negara sadunia kabeh neuleuh ka Indonesia sebab di Indonesia naon eueuh di Indonesia manusia-manusiana sing garitek atuh ka Karawang aya ka Purwakarta aya ka Subang aya di Bandung aya hayang neuleuh telilik di Bali geus kusur kuaha hayang cenah ongkos degro atuh tinggal ka ditu bae ka Papua ambalaya sia lengkap di Indonesia menu kasep nu jore ambalaya manusia berpikirnya cerdas emang anu pangheulana bisa nyieun mobil saha nu sabenerna mah Indonesia anu nyieun kapal Indonesia ngan ditutup di Bareli anu bisa nyieun kapal mobil bisa hiber Indonesia tenaga surya Indonesia jelemana langsung ka imah kula bebeja waktu teh diterima ku Pak Harto ceurik manehanana karena nyaritakeun ini di Indonesia gelasnya sudah ada lengkap 1 2 3 5 sampai 4 5 nah kalau kamu di sini ntar gelas mana sebab ini udah ada yang punya semuanya ceritanya seperti eta ayeuna jalan kan ke Jepang dibelikan ku orang Jepang ku ari aya di Jepang Indonesia pembunuh darah dingin paling hebat Indonesia
Ge, di kumaha tuh? Di barat lamun ngabunuh teh kejem di barat mah. Di barat ada ngabunuh teh aku hoga geula. Di parahyangan mah diajak ngobrol seserian. Bari seri bari ngabunuh di mana aya di luar negeri malah aya. Di Indonesia bari seri cegrok. Entas ngabunuh teh seserian. Goblok gitu coba. Indonesia. Gua lengkap di Indonesia. Masya Allah. Tepuguh teu karuh nyiptakeun nu edan sa Indonesia ambalaya. Di mana aya nu edan rombongan kos kitu atuh. Jawa Timur nu edan, Jawa Tengah di Bandung nu edan, di Banten nu edan. Kok serempak amat sih nu edan? Bisa nyiptakeun nu edan segala di Indonesia. Nah juga ada orang edan beneran. Tapi bener. Maksudnya bisaan di Indonesia. Nu nyen igomah di Mekah eta urang Madura, Masya Allah. Kan mahal eta puluhan real. Kurang Madura mah diciplak percis jasa. Atuh wala real wala rupiah. Atuh orang Arab lagi bingung aing ngaluarkeun jasa kita pieun nu cari cing loba amat cenah ieu. Aing nyiptakeun igomah teh mun sakurang mah 1000 tapi ieu ambalaya amat jadi ribuan kieu. Barang di dieu aya igomahan, barang di dieu aya igomahan. Eta tangkorak Madura. Sabaraha puluh tahun karena katangkep. Masya Allah. Nyen sim bisaan orang Indonesia percis nanaon lagi di timiti nu bener datangkan nu teu bener lengkap aya di Indonesia ya gele polisi hantem-hanteman terus pokoknya mah tidak boleh ada ganja tidak boleh ada narkoba nya polisi nu ieu anu ngaberesan narkoba polisi ieu anu ngadatangkeun narkoba lengkap. Ayo kami di Indonesia mah. Ayo polisi tidak boleh ada narkoba. Harus diselesaikan, harus dibersihkan. Tangkap, beritakeun. Nu ieu mawa narkoba. Selesai di Indonesia mah. Masya Allah. Wah, urang bener ya. Tapi urang teu nyogok, eleh ke di meja di hakim. Urang salah, tapi bawa duit. Bener. Ieu urang kumaha hebat di Indonesia. Di Indonesia mah jadi presiden jadi putuskeun hati penting di negara mana ya keur carita hebatna Indonesia mah keur carita hebatna Indonesia ngau masalah di Indonesia jadi bae bila perlu memeh subuh lah waktu wiridan Indonesia istimewana di Indonesia kurang naon hebatna di Indonesia aja kumaha gitu ya kumaha biasa bae masalah seuri sia. Ikan cerita nyiptakeun ma fil ardi ya ieu telah ayatil liqaumi yattaqun bagi kaum manusia ka Gusti Allah makan berpikir tatadina ieu bumi teu tatadina ieu langit teu tatadina alam teu haju lain petet lain jajadian dan horenganan diciptakeun ku Sang Khaliq Gusti Allah kemudian ku ari urang cicing dina ciptaanana termasuk urang ieu teh ciptaanana di akhir ieu ciptaan teh bakal digulung kiamat ngaranna liqaumi yatafakkarun yaqilun yattaqun nusieun ka Gusti Allah tafakkur berpikirnya asal nage ti Allah ku ari diurus ku Allah engke bakal babalik ka Allah naon artina atuh urang sesenangan di alam dunia jangke bakal babalik ka Allah urang teh bakal dipenta pertanggungan jawab secara pribadi masing-masing amal naon salila di dunia teh pagawean naon salila di dunia sieun atuh urang jang supaya sieun ieu langit diciptakeun bumi diciptakeun Allah nyiptakeun surga Allah nyiptakeun neraka ieu teh supaya sieun liqaumi yattaqun bagi kaum anu sieun ka Allah berpikir sebab ia merupakan la ayatin dalil kabelah itu nama terus ku Kangjeng Nabi setiap saat setiap zaman Allah nurunkan Rasul nanti mimiti Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh terus kabelah dia Kangjeng Nabi Musa terus kadieuna Kangjeng Nabi Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mere beja urang teh nyaho teh ti saha ti Kangjeng Nabi urang nyaho aya langit ciptaan Allah ti Kangjeng Nabi aya anu menghuni langit ti Kangjeng Nabi ieu bumi ciptaan Allah nyahona ti Kangjeng Nabi
ieu sagala rupa kemewahan ieu teh ciptaan Allah cak saha cak Kangjeng Nabi. Beuh bahagia jelema anu bisa jaba ka Kangjeng Nabi. Sebab Kangjeng Nabi teh cahaya tidak berbagai cahaya, anta syamsun anta nurun. Anta nurun fauqa nur. Sebab naon Allah nyiptakeun cahaya sakabehna ge teh cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Mun dicaritakeun cahaya-cahaya Kangjeng Nabi Muhammad panjang diri urang ieu teh urang teh aya cahaya Kangjeng Nabian. Nu mantap ketika urang ngadengekeun Al-Qur'an teh ieu teh kok ngeunaheun dijelas-jelaskeun sebab naon aya cahaya Kangjeng Nabi. Ketika orang nyaritakeun surga kabita aya cahaya Kangjeng Nabian. Ketika orang nyaritakeun neraka ngerejeut aya cahaya Kangjeng Nabian. Komo lamun cahaya Kangjeng Nabina kurang dipupuk jadi subur. Ai Kangjeng Nabi teh kapan Rasul Allah atuh lamun cahaya Kangjeng Nabi kurang dipupuk Kangjeng Nabi na ieu teh sebagai utusan Allah urang lagi atuh bisa sakumaha Kangjeng Nabi mengenal Allah secara hakiki tinggal dinyanyakeun we di diri urang teh dipupuk ye supaya bener-bener cahaya Kangjeng Nabi timbul. Mun cara batu cincin mah ieu teh sageus teh dimodif terus digosok engke keluar cahayana disebut naon eta seter ikan aja pendek mah mah boro-boro seter dibentuk ke encang dibentuk heula set ragaji heula set ulah ka dipake poles seter set cara ki Fudoli kan saya seteran haji pendek atuh seteran nya mah hasud bae asal batur bae nu bagus dikieu bae dah kudu nyana bae nu bagus ada masyaallah geus atuh ngaji bagus lah batuna batu seter lah. Geus aja ngan geus bagus tah ngan batuna ieu mah batu gunung. Kan batu teh batu hias. Geus jelas tah makan rubi itu teh kan batu hias teh. Ya, nu hejo teh ada ngaranna. Jamrut eta kan ngaranna batu hias. Anu biru teh naon ngaranna? Sapir eta kan ngaranna batu hias. Eta kan jelas. Atawa kuari di kulon teh ngeunang ti kali naon? Maya sia maja. Nah, itu mah orang Cina ya kali maya, urang mah maja bae atuh. Kali itu batu kali maja. Cek kali maya. Urang kudu ngaju nurutan cek kali maya. Jadi cacadelan tolol. Maja atuh mah. Itu bagus. Ya, nu hebat tambahkan dibawa ke Jepang, kemudian diolah, timbul dikaduniakeun di puluhan juta dipasarkeun. Eta batu. Dah Haji Pendi mah ieu mah batuna batu kolar. Dije ku hayang-hayangna ieu mah jadi boga batu cincin. Geus lain batu hias ge ku jadi dije batu teu daek seter. Teu daek kan seter batu kolar atuh. Biasana ge jang ngecor. Ada Gusti Allah lagu gas. Ieu ayat sinar Kangjeng Nabian. Nah, komo di bulan Mulud ye supaya ster angsongkeun ka muludan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syam. Iya kan gini hendak ya seteran yang jawab kurang beres muludan teu dibere berkat bendu. Seterna ka mana seterna goblok. Dasar tadi dah diciptakeun tina batu kolar teu daek seter. Geus anta Samsun anta Badrun lagi geus urat lagi geus tetep teu daek seter. Kan Aiki Fudoli mah ceramah nyana asrokol nyana balik teu diberkatan kok bendu. Oh bendu. Tuh si eta teh mah nu ngomong nama. Mah hasud. Teh Ki Fudoli mah biasa bae. Ye. Balik deui sorban tinggalin. Dok, seter kenapa kurang tanpa aya muatan naon di bulan Mulud aya muludan awak sia geus ulah hayang naon aya dibere mah cokot tapi ulah sok hayang. Geus mulai tah aya. Berarti jerona aya hayang. Asal ngomong gitu baik aya hayang. Ari dibere mah cokot bae. Eta hayang ngaranna. Tapi ai menta mah ulah. Tapi lamun teu dibere panderi balikna.
seterkeun awak urang seterkeun ya Allah ya Rabb Masya Allah supaya seter cekas bener-bener cahaya Kangjeng Nabi kalau emang Kangjeng Nabi mah geus tersepen kana dunia lamun urang sodakohna masih keneh diutar diatur eta teh cahaya Kangjeng Nabi na sepi sebab naon Kangjeng Nabi mah lamun sodakoh teh saayana kaboga tuh lamun dicaritakeun Kangjeng Nabi urang mah cinta bae geus moal katuturkeun boro Kangjeng Nabi na Siti Fatimah na ge teu meunang aya anu ngendong harta di imahna teu meunang aya korma sesa meme sare bikeun aya naon bae dahareun meme sare bikeun atuh kan urang mah boga kulkas ulah Kangjeng Nabi da ulah Siti Fatimah putrina tuturkeun ku sia moal bisa ye embung aya harta nu ngendong embung aya boh naon no aya aki-aki datang ka Kangjeng Nabi lantaran geus 2 poe teu dahar teu nginum menta cek Kangjeng Nabi aduh poe ieu kurang teu boga pan kitu dongeng didongengkeun kapan diunggal kitab teu boga cek aki-aki teh masyaallah kula jauh ya teh masyaallah kari datang ka dieu mannya ieu make prasaban sagala Kangjeng Nabi oh cek Kangjeng Nabi tadi tuh ka Siti Fatimah cok ka putri kaula Assalamualaikum waalaikumsalam kula dipiwaran ku Kangjeng Rasul ka naon 2 poe tinggi nya jauh nya teu dahar boga anak boga pamajikan boga anak boga pamajikan boga incu si aki make tungked-tungked aja ya Allah ya Rabb cek Siti Fatimah kok Gusti Rasul ngutus ka dieu pan nyaho meureun Gusti Rasul di imah teh eueuhna naon ya kumaha sih Gusti Rasul emang eueuhna roti sugan asa semplek eueuh korma sugan asa bala teu aya ya Allah tapi berpikirnya Siti Fatimah moal pati-pati nitah Kangjeng Rasul lamun encan ka idrok boga pikiran gitu kan putra ka bapak sebab Kangjeng Rasul diteangan ku janda di imah mah geus oh iya meureun ye aya Fatimah keneh nu mere Fatimah binti Hamzah ieu teh nu mere kalung 20 gram oh iya meureun dibikeun jeung wadah-wadahna ya kieu si aki barang neuleuh Masya Allah wah bebeja ka Kangjeng Rasul dibere naon ieu cenah dibere ieu ye jual apa ulah terserah teh bareng dijual teh geus milik anjeun Kangjeng Rasul kan pohara eta ka idrok aya di imahna nyelap ka kongkorong dibikeun kabeh urang mah paling lamun deuk dibikeun teh mah dipetel ulah kabeh dipetel saya teh sanaon gara-garana samata ya kata ya ngan boga ieu na ya besi dorakan samata bae tah sia tah kan itu jang dahar mah urang mah paling ngekos gitu kan ieu mah teu kabeh Siti Fatimah geus teu mikiran naon eta putrina lah Masya Allah karim langsung bae aya Abdurrahman bin Auf deuk dijual muhun ka dieu dijual hargana saadag-adag 20 uang dinar emas ditambahan ku 100 dinar perak ditambahan deui ku roti ditambahan deui ku daging onta parantinyana ieu geus balik dibikeun cak si aki teh ieu mah tuh lain bebeuli anu ku sieu mah ja ieu mah teh sampai 20 gram tapi ieu mah ku onta bae ge enggeus segera balik ka ditu cak si aki Masya Allah nya ngadoa ka Gusti Allah ya Rabb mudah-mudahan dibales Gusti Allah ieu nu mere terutama Fatimah amin cek Kangjeng Nabi nu ngaminana Kangjeng Nabi kurang doana cek Kangjeng Nabi mudah-mudahan dibales ku Kangjeng Nabi ku Gusti Allah tidak beberean ieu ulah cak kitu atuh ngadoana cek Kangjeng amin deui tambah deui mudah-mudahan diasupkeun ka surga ku ikhlasna beberean tah eta nu pentingna mah cek Kangjeng Nabi surga amin insyaallah deui atuh tambahan tah nu meulina ge mudah-mudahan dibales ku Gusti jeung mudah-mudahan dibere surga amin cek Kangjeng Nabi ngamina ieu mah bong abang jadi kiai nu ngadoana budak teu amin bong aing mah panah kiai kudu aing pe nu ngadoa pokona di lembur ieu mah aing jadi imam aing adzan aing khatib aing doa satungtung hirup aing aya keneh di dieu awas ya lamun ka mimbar dikontrak ieu mah ku aing sial teh mah kiai goblok tengah Nabi jawab amin bae amin kita kan dongeng lagi gitu balik bari cerik bunga meureun bubulanan saksi aki ieu mah cukup sakieu geus beres bubar Abdurrahman bin Auf langsung ngutus aham ngaranna abidna
ya maneh ka ditu bejakeun ieu ti kula kitu ya bikin deui ka Fatimah bikin deui ka Fatimah jeung maneh sebagai abid dibikeun ka Kangjeng Nabi langsung supaya ngahadam di Kangjeng Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maneh man abdi saham ti abdi Abid Abdurrahman bin Auf. Maksudna kade dek nganterkeun ieu ka Fatimah jeung kula dibikeun ka Kangjeng Rasul. Masyaallah cek Kangjeng Nabi geus balingkekeun deui. Tak tuka merdeka maneh. Si Fatimah seseria ngaguk ka Fatimah. Cek Kangjeng Nabi kunaon seseria? Tina ieu emas hiji abid merdeka. 2 balik deui ka kula. 3 ieu Abdurrahman bin Auf teh kadoakeun sorga jeung kula. Nomor kaopat si Aki beureunanan di ditu teh lain bae dahar jeung nginum meureun imahna ge kabangun. Haju tidak teu boga kendaraan jadi boga gara-gara ieu 20 gram ambalayah ieu kanikmatan teh saha deui nu hayang cek Fatimah. Masyaallah. Teangan coba awewe modal gitu teangan. Coba sa Tangerang, sa Banten, sa Jawa Barat, sa Indonesia teangan modal kos itu. Cek awewe teh ulah ka aing bae lalaki ge teangan. Gusti Allah. Ulah ngabandingkeun Kangjeng Nabi da putrina seperti eta. Fatimah Zahra. Ya Allah ya Rabb. Mantak lamun geus aya sinar Kangjeng Nabian, cekas. Urang mapan aya ongkoh ngaku ka Kangjeng Nabi, tapi isuk-isuk ieu na da ceuli na ieu ceuli ieu. Ieu ceuli na ieu kos adungna gegel hari digegel beurit. Ceuli digegel beurit. Barang ditanyakeun sia kunaon digegel beurit? Daho cenah beurit ieu kunaon. Barang ditempot ya, di mana emang haesna di dinya? Orenganan di handap aya lauk asin. Wah, ku pelit-pelitna lauk asin ge ditendeu di handapan angkel atuh beurit sasaranna. Atuh cak berit teh ieu bau ieu. Ya berit mah teu salah neangan lauk asin kan. Neangan berit teh salah, neangan kacium. Oh iya nu hees aja pengen dicak beh. Pernah terjadi ya, ka dokter Haji Pendi gara-gara pelit. Ya urang boro-boro sedekah cara Siti Fatimah buka lauk asin bae di handapan anggal teu kira-kira teh sebenarnya. Sasaranna beurit teh tungtungna mah. Nah, geus loba lah carita pelit na ya. Tuh, Kiai mah sok acak-acakan geus 10:30. Cek aing ge tadi oper cenah Kiai mah. Nailah bawa gonta ganti peting jeung berang teh nuduhkeun kana maha kawasana Allah bagi anu mikir anu sieun ka Allah. Langit jeung bumi katut esina ieu teh geus ribuan kitab ribuan jilid moal kawadahan ku ayat ieu. Naon sebab? Sebab nyaritakeun langit jeung esina, bumi jeung esina kitabkeun ku sia. Sabaraha puluh jilid, 1000 jilid moal kawadahan. Nyaritakeun bumi bae ulah jeung langit tah bumi jeung esina. Ayo tatangkalan sabaraha 1000 tatangkalan. Bubuahan sabaraha 1000 bubuahan. Laut sabaraha jenis laut. Ribuan kitab cek ahli tafsir ayat ieu moal kawadahan ku ribuan jilid. Sebab naon? Langit jeung geusina, bumi jeung geusina. Ulah bumi, ulah langit, bumi jeung geusina moal kawadahan. Cerita-cerita tentang di zaman Kangjeng Nabi Adam aya di bumi, datang ka kuari bae ulah datang ka akhir zaman, datang ka kiamat, datang ka kuari moal kawadahan. Geus sabaraha kerajaan, sabaraha rasul moal ka kitaban. Ribuan kitab. Hiji ayat ieu moal kaku moal selesai. Wah, ayat masyaallah. Nu mantak la ayatil liqaumi yattaqun. Lamun urang nyaritakeun tentang Firaun geus kudu ngarenyed. Urang nyaritakeun Namrud geus kudu ngarenyed. Urang nyaritakeun raja-raja anu biadab geus kudu ngarenyed. Sieun sebab urang mah percaya aya surga, percaya aya neraka. Boro-boro raja anu nyeusepan getih rasa masyarakat. Urang bae ge nu sakieu asana maling mancan pernah ari lain maling anu tatangga mah dia bisa mengarah sarua. Henteu sakieu teh paling ge urang malah kasalahan teh tapi sieun iman urang mah gede alhamdulillah susah tapi gede iman. Batur mah nyeusup getih masyarakat diseusup ditendun boro-boro nurtan Siti Fatimah. Geus berarti kan geus jelas jasa aya di manana geus teu kudu dicaritakeun.
ieu mah nega bandikeun urang mah nu susah sieun dek maling naon ge sieun ieu sendal jepit ya paling tanggung menu kulit itu mah goblok garana nu jelas alhamdulillah urang mah aya kasieun ka Gusti Allah Subhanahu teu saeutik jamaah nu di dieu nu eureun ngredit teu saeutik bebeja ka kula motor nu kreditan bener diselesaikan imah kreditan dagangna anu tadi namayan bank henteu lah ceknya nanti alhamdulillah paling nitip di bank teh lantaran keselamatan mun mah bener oge cek kieu teh cenah moal kebal di alam dunia ieu nu ngaji di dieu nu bebeja ka kula bae puluhan berarti kan aya kasieun kan sieun yang rugi dagang sieun batur mah sieun urang Bandung urang Karawang urang Mamana Sarian aya nu ieu la iyalah la ayatil liqaumiyat mudah-mudahan orang gawehan diberesieun dibere mikir dibere caang hate urang dibere timbul ster nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu